Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Ratiwena Prameswari. Abdi bakal ngajelaskeun ngeunaan virus corona atanapi COVID-19. Virus corona marupikeun kulawarga anu ngageng tina virus anu nyababkeun infeksi pernapasan luhur anu enteng dugi ka sedeng. Sapertos flu, seueur jalma anu katepaan ku virus ieu. Sahantena sakali dina kahirupanna. Virus corona teh pantogen anyar anu nular pisan. Tiasa nyabarkeun gancang, sareng ngan ukur nyababkeun dampak kasehatan, ekonomi, sareng sosial dina lingkungan naon wae. Biasana orok sareng murang kalih oge jalma anu kalebaran, lemah, langkung rentan nyerang serangan virus ieu. Salaku tambahan, kaayaan musiman tiasa oge pangaruh. Jalma anu hirup atanapi didatangan hiji daerah atanapi nagara anu kalangkung virus corona. Oge resiko ngembangkeun panyakit ieu. Anu ngabalerkeun virus corona teh nyaeta siprasi tina ciduh, ngabeurahan, sareng bersin, toe leungeun atawa pamenteuk ti jalma anu kainfeksi. Katingali panon, irung, atanapi sungut saatos nanganan hiji barang anu kapanggaruh ku ciduh, panci sareng virus corona. Hekan atanapi naja. Eta teh jarang-jarang. Gejala hampang dina virus corona nyaeta irung rani, riet, batuk, sore tikoro, demam, teu sehat. Anu kedah diteukeun eta sababaraha virus corona tiasa nyababkeun gejala parna. Demam eta rada luhur. Upami penderita ngagaduhan pneumonia, batuk sareng mukus, sesak napas, nyeri dada atanapi heureut nalika hirup sareng batuk. Anu kalebet gejala virus corona anu parah pisan. Aya sababaraha usaha anu tiasa dilakukeun pikeun ngaleungitkeun gejala infeksi virus corona. Salaku contoh, candek ubar anu langkung sae pikeun ngirangan nyeri. Munang sareng batuk, salaku tambahan, henteu masihan ubar batuk ka murang kalih umur 4 tahun. Menang deui sesa, upami anjeun hariwang kana gejala anjeun. Pencegahan virus corona teh ngumbah leungeun, remen sareng sabun sareng cai, atanapi bahan nalika leungeun kotor atanapi henteu dikumbah, hindarkeun kontak langsung atanapi deukeut sareng jalma anu geuring, entong ngantunkeun bumi geuring. Tutupi irung sareng sungut anjeun nalika bersin atanapi batuk ku tisu. Ajeng buang tisu sareng kumbah leungeun anjeun sehat. Eta mangrupikeun paham gejala, sabab, sareng cara pencegahan anu kuring tiasa nepikeun langsung seueur atanapi kuring hampunten. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.